eta tega orang euy. Uga dia laki lain juga nang bae lah. Tega pun. Hah? Eta tuh. Kenaon, Mang? Enak ya, minuman enak. Sawajib. Ya Kang teh mabok? Hah? Keren ya. Entah karena naon kericing. Aya Kang eta mabok naon? Ah, itu hanya minum. Astagfirullahaladzim. Kang, umur berapa tahun Kang? Mau manusia apa? Kemenang Kang gitu ante Kang. Aduh, Deketkeun. Kata Kang teh ka Gusti Allah. gara-gara awewe kieu lah. Urang ge Kang gara-gara we biasa wae enak kieu we. Tong sebutna kitu Kang. Eta kunaon eta kowe? Nya kitu ya we na. Awena kunaon awena? Biasa ngadoakeun. Hah? Biasa ngadoakeun gitu ngadoakeun urang. Oh, di dua. Heeh. Uji dua. Aya Kang kunaon? Hah? Aya Kang kunaon? Majikan ninggalkeun. Dengan iya we ngeunah ngapoe ieu we minum ieu menyehatkan. Teu meunang Kang ieu Astagfirullahaladzim. Apa mah gua di ditu na mending mah hirup mah nikmati kenikmatan nikmat oge dah. Percuma nikmat lagi. Ka surga naon ka surga kata ka neraka apa situ? Surga mah nyaho seorang meuli tiket. Aduh. Kenaon di dia sorangan itu. Kericing biasa galau ya. Galau banget. Rumah galau di mau udang serangan. Menjelaka tuh Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Katakan di dia. Ngobrolane Sebuah ini parah. Parah sekolah toge sekolah toge. Balik itu mana juga namanya? Itu. Sekolah ke paran tadi ampun. Kalau kamu mabok lu sintan enak gitu ampun. Parang sekolah kita ngali umur juga nasi badim. Cewek orang mah. Sekarang tuh dah, yang kenaon? Nah, biasa cing ya, galau Jangan lauk, sok onok tuh mah. dan pakai pancingan tuh, Bawa pancingan meuli itu modal, duit. Mana kenaon di dia sorangan ah? biasa galau ya orang. Galau ku awewe dah. Mendoakan orang situ, Hah? mendoakan orang situ tuh, Nya ngurus aneh ku awewe ah. nyalain gitu jangan orang ah. Lalaki mah panjang lengkah. Tapi benernya, lengkap. Panjang lengkah. Sebenarnya ada. Kayak geus dewasa mah awewe pasti nyampeurkeun. Bener sih. Tadi orang panggil jelema. Tidak masalah. Kolot. Eta gara-gara itu almarhum pemajikan langsung mabok. Ieu teh parah curang teh. Iya mabok ke mana ge? Embung ah. Tara we urang mah.
Antara dilarang oleh Allah jangan mabok kita. banyak Ya, terus gitu, nya bener. Enak kehidupan enak mah tuh. gimana kita mah kumaha ku awewe cik kurang-kurang yang itu Nah, non. mau galau-galau lah Lauk. Menang mah ya kira-kira menang hayu. teuing eta mah tergantung kalau dipikan menang borak gimana Ah, teuing biasa res lah. Pusing orangnya itu lah. Bro yang emang-emang nu mabok karek mah. Teuing kemana ya orang mah. Ayo itu bro. Nah, hayu bro. Jadi itu tadi orang ngecekan. Aya itu. Jang? Urut tuh. Ayo. Kenal sih? Kita batu makiwan. Iya, itu jangan cetok jang lumayan jangan dipakai jang, ya. Cokot jang. Aduh. Basah orang tuh sekilang kayak gitu. Saya ini. Mana jang lo jang? Ya, aja pengen naik. Biru cina gue. Jang, itu saja. Jangan lama jang. Palit, bantuin bro. Lain sok-sok itu. Karunya nanti. Buru-buru tuh. Buru. Cek-cekan apa ya? Karunya nanti. Dia ke karai mah jang. Kang. Motor tuh jang, weh. Sok. Ya lain sok lagi karang euy. Sok. Kang. Sajang kujang bantuan kujang. Kang. Kang, bantuan jang euy. Kang, naik ke Kang. Aduh. Naon ya, Kang? Ya sok Kang terus. Astagfirullahaladzim. Mana tuh? Naon geurang Kang? Naon sok istighfar. Naon ya, Kang? Hah? Halo. Ya, aduh. Naon? Pacu lain mana, Jeng? Naon? Pacu apa, Jeng? Cetok. Mana cetok? Yuk. Oh, Sang lu kumaha? ini cetok awal. Tanu yeulin tah. Kurang apa ge? Suku Jang, aya di dieu. Jang, kurangnya tadi itu sama roman teu terbalik gitu maksudnya. Ya biasa renang gitu, itu boleh di dieu. Dia di Cikaopak di dia. Oh, itu sekolah. Aduh, Jang. Kamu masih kayak iya nyang. Penyakan kamu kan cetok jalan. Stop. Eta telepon. Biasanya eta telepon ta. Kela. Ya, Kang. Telepon. Penting gitu. Ya, halo. Ya, mah. Ya, arek. Orang tanya lah. Kita ajaib. Kang. Orang teh lah. Oh, atuh. Ya yuhul atuh. Iya, di telepon ku mah. Di situ. Hati-hati, Kade. Ajak kata cunguk. Jang. Orang teh lah. Katanya sih dia. Cuma nah jadi dia jadi patung ada dia. Enggak lah.
dulu nyala ya. Ah, nyai Kang. Laut mana ya? Kemarin Bang. Baik. Hah, kemana mana? Balik sarwali. Kocos kena. Bismillah kampun balik. Tahu jawab nak bisa. Bahasa itu bahasa basi. Bahasa. Alhamdulillah ya Allah, tapi oh baju. Hah? Cepat kamu. Kenapa beri? Iya ya beri. Dasar semua itu. Sete. Kira balik sete ke sete. Sedap ya teh. Mandi hilang, mandi di sawah mau cai. Siapa nanya? Penjahat siapa? Mana? Di petotnya yuk. Mana jahat ke orang Kang? Air atuh. No eta, kenapa mana? Iya, Astagfirullahaladzim ya Allah, ulah Kang, aduh naon babok. Hei, terus kolot umur geus bongkotan gitu, aki-aki itu mah. Eta di mana tuh? Nih, cai tanah teh geus gawe di Bagja ku sababernya. Nya kitu teh we maksudnya. Anu nyuruh, ieu anu jahil gitu. Saha nih jahil teh tuh. Keras kriat cah. Lihat. Iya, pemajikan terbalik-balik. Lain karena pemajikan, iya misalnya di Bagja gawe, kan dia langsung surungkeun barudak di kena caikeun deh. Ieu tah. Sungai Cikahu. Hidup nangis Bagja. Hah? Astagfirullahaladzim. Lain di Bagja kurang gawe. Oh. Nah, iya, rawe. Suwi aku mana di tempat kumaha sih? Aing liar. Aing capek gerokan aja. Eta kunaon bahasa gitu atuh. Oh, panitia geus dijubruskeun keun barudak di ditu gawe jeung anak buahna si Petot. Hah? Petot. Ojek aing. Hah? Sepetot-petot dina petot. Aduhnya. Tapi di masa saeutik rada kieu nih. Saya tahu mah Lanjut di dinya. Lanjut di dinya lo sok sombong gitu tanah-tanah teh da mau dibawa akhirat yeuh. Oh, saya tahu mah gitu dah jelemana. Jeung pokona mah teu jelema di luhur heula pocena ka handap lah misalnya gitu tah. Roda itu cepat-cepat sebenarnya roda teh berputer gitu tah. Oh. Nah, Sepeda. Ye, sepeda roda gitu. Oh, roda sepeda. Roda kan, roda dibajor ya. Konek. Liar teh. Ayo si sepetot kunaon dewa sepetot teh. Eta, cai tanah teh orang teh gawe. Ternyata tapi da kawinna teh da nya biasa wae sih ya. Ngajaga kebon gitu. Dan obat teh nyaho nu manehna, madak-manehna ngambek ning. Mana lamarana cenah. Manya di kebon aya lamarana. Saya tahu mah sombong, gede hulu, geus jiga nu moal adar wae hirupna teh. Oh, akang digujubarkeun. Oh, cuma rudakna jeung anak buahna. Lah. Antar balik yuk. Kemana? Tuh. Eta ieu cai naon ieu teh nya ieu mah nya. Hah? Teh atuh. Oh, bohong memang teh. Teh manis ieu mah. Oh, bati nginum eta jadi rieur. Teh manis ieu mah Kang, pura-pura riut Eta mah riut ku duit punya. Awewe. Gara-gara awewe. Wow, ding. Jadi Pao. awewe itu tidak semanis yang dibayangkan. Terserah we, kan udah tidinya. Kalau mah masa awe-awe mah geus tambah belakangan emang gawe heula usaha heula. Bisnis ana mah. Pokona mah anu boga sawah, uruskeun sawah. Pokona mah sawah dijual. Contohna aku akang ieu dijual. Tah. Hah? Hirup mah ulah soal Makan mah ulah sok jual-jual. jual-jual. Eta mah tanah urang. Jeung deui tapi bejakeun ka lanceuk. Lanceuk bejakeun ulah sok gede hulu. Terus bogo sawah di orangnya sediain perumahan yang seboga sawah nama orangnya langsak sarua pemajikan ka saudi cenah rek ngusahakeun urang
malah orangnya udah ditinggalkan. Senang mah. Dia yang terbaik ya. Balik sorangan ah, cek balik urang mah. Ka sawah dinyata balik lagi dah di saung. Nanggung. Nang Nanggung. naon? Di meler atau ngomong teh? Nanggung. Nanggung. Sekarang akan kita abo eta dibawa. Nanggung ah. Tukang lauk. Nah, lauk. Cek lauk nyerang Pak Gio cenah. Coba. Lah. Teu jelas aki-aki teh. Ke sekolah tempat kitu bongkotan ge. Teu inget ka anak. Era tuh curang mah nya. Era. Pak itu era tuh ke budak itu. Penerusna nurutan kena. Aya nama kurang ka saung we bae lah. Di baju tapi eueuh bae lah. Caringkeun we. Ya Allah Gusti, alhamdulillah ya Allah. Masih kena diberi umur panjang. Ampun nuhun. Balik ah. Cai, orang balik lah. Baca ya. Tolong. Baca ya.